Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui kanca dina dongeng Sunda. Pamugi janten panglipur kalbu pang bebrahmana. Urang lajengkeun deui carios anu kamari kasimpen. Angin peuting ngahiliwir nyusup asup kana tulang sungsung. Cisarejang keur diuk dina bolodo. Atuh babaturanana suka seuri biar budi nu di jero imah daker jeung papacangana nu hiji deui ngaleos ka pipir jiga nu keur neangan mangsa. Sisarejang tuluy ngadeukeutan wanoja teu jauh tidinya anakna tukang domba masih dulurna kene jajaka nu dianteurna. Hai, bios kali di dieu. Cik Sisarejang, Wiyosa, cek eta wanoja tuluy Sisarejang diuk gigireun eta wanoja. Tapi wanoja ngageser ngajauhan jiga nu beretang ngara. Tah ngajauhan. hai nak, ieu teh nu nitip salam ka abinya. Cek eta wanoja, Amuhun tapi teh can dibeungkeutan. Lah, tararayang teuing najis teuing oge. Mawat wae kitu mah wang canak teh we salamna. Cek Sisarejang nyumputkeun katugna. Nya, bari naon ge abi mah da. Lah, naon rada najis amit-amit ih. Bari ngajengkat eta wanoja asup ka imah. Ka imah anu keur dianyangan ku si Cinot. Lampah beunteur ulah ditiru kanca. Geus buguh cacing aya useupan bet ngadon di santo. Akhirna jadi eusi korang. Sisarejang geus wani nyarita bari nu can wawuh ngedalakeun rasa sarua we jeung lampah beunteur. Hei, wingik mulang ceula bisa arep-arepkeun deui. Minum kolot uing. Nya tuh si Ajay. Naon? Wingik pulang nya. Nah tuh, aya moal barang mah engke urang. Moal Cisarejang bari ini ngalengkah ngaganeang lempang ngajauhan eta imah. Waktosna pangarsa tos teu nyekapan paralun ampun kasuhun meninggalih nu dipamili hapunten anu ditedak permio.